Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dodi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sugri para wargi kiwari mandi di baris nyungsi bagian anu ka 20 hiji dina jajara carita nu poe kamari katunda dina judul carita Jawara di Kuburan karangan Ki Leksa. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-20 hanca poe kamari. Padaran Mang Didi kebegatuan jigina mangsa namadarikin keayaan alam Tiberang di lembur Kalapanunggal khusus nama di Padepokan Mama Sutara. Anu harita atujang banarage parantos aya kadinya malihan mah parantos terangan yen banara dikantunkeun saumurun umur kitulunya alias kupupusna atau lebih ku mautna nyimalati atau nyerat manah teh. Malahan Mama Sutara bade ngayakeun panaruntikan oge ngudag-ngudag nini kalingking kali batur-baturna. Kumaha atuh para pemirsa lajengan ada carita langkung paus nama mana urang sambi-sambi Bandungan ku sadayana Jawara di Kuburan dina mangsa alam Tiberang di Padepokan Mama Sutara nu mangkuk di Kalapanunggal kekayaan alam Tiberang. Mangsa alam harita teh beki berang bae. Sedangkeun di lembur Kalapanunggal khususna di Padepokan Mama Sutara meningaliud atuh putra muridna. Malah jang mandara anu anyar datang ge harita teh nuju ngobrol jeung kersana Mama Sutara kalayan kasaksian ku si encang sabatur-batur. Malah keur kitu teh pok kersana Mama Sutara. Lain kitu jang manara. Laut naneng malati teh lain balu kadatina lalakon ujang, tapi sabalikna lalakon ujang teh balu kadatina lalakon neng malati. Anu mana neng malati awal-awalna dikakalakeun ku si kalingking, jadi ujang mah ulah boga dasa salah. Sabab naon? Sabab anu salah mah tetep we si kalingking anu terus-terusan ngakalakeun ka neng malati. Ya nu akhir-akhirna nepikeun ka ajal. Padahal dene kitu geus takdir ilahi beunang kurang mah teu daya lan teu upaya tinggal tumamprak bae ka nu maha kawasa. Tah ayeuna mama arek nanya ka Jang Banara cik, kumaha sigeup ujang lamun geus kieu? Saur Mama Sutara bari jengret ngareret ka Banara. Bok Banara ngajawab kalawan tegas. Abdi bade milarian si kalingking mama sareng si kembar tilu. Sauhumi teu acan kepenak abdi moal ka wangsul bade teras bae ngeder ka mana bae dugina. Sanggem paripaosna teh masuk sanaos kedahan ngojayan lautan senege tangtos bakal dijalankeun. Tah kumargi kitu sakantenan bae abdi bade mundut paijin ti mama. Pamugi mama tiasa ngawidian ka abdi.
Margi abdi perantos kada janji mama. Cek Banara bangun geus teu sabar pisan. Hayang kira buru-buru indit dewe neangan musuh-musuhna. Atuh Mama Sutara meringah ulang harita teh. Lantaran ngerasa kaget ku jawaban ti Jang Banara. Parandene kitu pok atuh harita Mama Sutara. Tohaga teuing eta kahayang teh Jang. Rek iraha hidup mangkat deui hidup teh. Jeung reka mana neanganana? Abdi teu bade mios dinten enjing Mama. Dupi milariana mah ka mana bae ku abdi bade dipapai ka unggah tempat. Salagana oge tatar Sunda moadugikeun ka muntas lautan. Margi abdi yakin Mama si kalingking teh moal tebih di daerah ieu. Mung tempatna we nyumput. Cek Banara bari jeung ngararet ka Mas Sutara nu keur unggut-unggutan. Hog atuh ku ama diwidian jalu. Malah mah didoakeun pisan sangkan hasil anu dimaksud. Atuh sajabana ti kitu ama oge keur ngasakeun barudak kitu supaya leuwih kuat. Nu saterusna isuk jagading ge toba kami yang pikeun neangan tempat nasi kalingking. Mudah-mudahan we atuh bisa patepung di perjalanan. Syukur-syukur lamun Jang Banara boga niat kitu pek atuh. Ayeuna mah geura lalason heula sabab tang tuh hidup teh capek. Cek Mama Sutara bangun reus pisan. Ngadenge kasanggup Banara kitu. Hatur nuhun Mama. Abdi kalintang ngaraos bingahna. Ku ayana diwidian kanggo miosa nyarira. Unyuk sumangga ayeuna abdi bada istirahat heula. Dalaras abdi teh capek pisan Mama. Cek Jang Banara bari jengjung nangtung. Terus asup ka pangkengna. Ari Mama Sutara jeung murid-muridna nu sejen harita teh neruskeun gunem catur. Anu saterusna ngayakeun deui latihan. Sarerea diajarna soson-soson pisan sabab bener-bener deuk digunakeun ayeuna mah. Sasat deuk nyang hareupan perang atawa yuda. Kasugri para wargi. Panjangna alam sore jeung peuting teh kacatur dina ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun mangsa alam isukna isuk-isuk di tempatna Mama Sutara di lembur Kalapa Nunggal teh. Panjangna alam teu kacatur lilana. Kocap ning isukna we isuk-isuk. Jang Banara harita teu marire kana kacape. Manehna geus pamitan deui ka Mama Sutara. Malah kasarea oge pamitan. Geus kitu mah Jang Banara kencis indit deui deuk neangan nini kalingking jeung si kembar tilu. Hatena ngarasa beuki panas ku ayana nyerat manah geus tilar dunya. Gancangna mangsa ieu carita. 5 jam geus kaliwat. Jang Banara geus jauh ninggalkeun lembur Kalapa Nunggal. Malah geus aya setengahing perjalanan. Anu jauh ka ditu jeung ka dieu. Nya nu ahina Jang Banara ngerasa capek koloyong ka sisi jalan gek diuk dina batu. Pok ngomong sorangan. Kamana nya kudu indit aing? Na kudu ka pilemburan atawa kudu ka pileuweungan deui. Tapi nah make kudu bingung. Si kalingking teh nyayangna aya di leuweung ngandung harti aing oge kudu indit ka pileuweungan. Kapaksa aing teh kudu ngalakon di leuweung. Tapi teu nanaon. Sugan jeung sugan we kaharepna bisa ka kota. Cek Banara ngaceuwih ngomong sorangan bari jeung urutan bitisna. Sanggeus kitu mah terus ngumbar lamunan. Lalampahan jeung nyerat manah kabayangkeun deui kagambarkeun deui dina ciptaanana. Tungtuna Banara ngan ukur bisa rumahuh bari jeung narik napas panjang. Nya sanggeus kacapean ngurangan mah Jang Banara lempang dineruskeun nalampahanana. Kasugri para wargi. Banglu salampahan Jang Banara. Denden sakedeung tunda sakadap. Ayeuna urang kocapkeun heula carita anu anyar kaguar dina ieu carita. Kasugri para wargi. Kocap ning di hiji tempat anu pernahna di pagunungan. Di sisi gawir anu lungkawing di tutugan gunung halu anu ngajegir gede jeung luhur.
Di eta tempat aya imah anu mencal hiji-hijina. Tatanggana ngengan ukur batu galadewe anu tingcung kiring. Ari dikikirin eta imah aya pancuran meninga gorontor. Caina ngocor kana susukan letik anu terus nyurug kana gawir. Di eta imah aya hiji aki-aki anu geus kacida pisan kolotna. Malah janggotna jeung buuk oge geus barodas cabak blak bodas meni camut-mut jiga kapas. Saha ngaranna eta aki-aki? Katalahna teh Aki Sidik. Rek upload dongeng Mangsa alam isu-isu harita teh. minimal Manuk bebeja ka manuk ahli yang beli warisna. recet di saradat malah ti kajauhan suka denge cangeh garnu kongkorong. Ari mangsa alam khususna mata poe anu kakara meletek di belah wetan cahayana hanep. Estuning matak seger kana awak. Teu lila eta aki-aki ngomong ngageruan ka incuna. Mene, kadia, cai aki kadiokan. Cek Aki Sidik beri ngacemprak sila ipis. Telilapok aya mojang ngajawab. Anaki, kantosan sekedap. Cek etanya mojang anu disebut Ratmini ku Aki Sidik. Telila trojo nyampurkeun ka Aki Sidik beri jemawa cai jina bekong alias muk gede. Sanggeus tepi terus ditunda hareupeun Aki Sidik bari pok deui harita. Makanya ngakeun aki. Angin yang atos-atos lagi. Panas kene pisan. Ayo kora. Geus beres masak atawa acanya ya. Cek Aki Sidik beri ngareret ka incuna. Itu pok nyirat mini harita. Parantos aki. Mangabil bade tuang mah. Darencangna oge aya kene. Sesa kamari. Gaduh kerek daging mencek. Saeutik deui. Lain redang aki mah. Nanyakan sate pedaya pi omongan ka nyai. Ai geus beres masak mah panjang merenang. Nah bade pikir sanaon aki. Mangga atuh geura saurkeun. Adi parantos saya ge kang ngabandunganana. Nah aki teh beda angkat di ka kota atanapi nah tadi lain gitu nai. Aki maya pi omongan nu sejen we. Sok bandungan ku nai. Aki teh sebenarnya mah gesebel pisan. Hayang ngayawungkeun hidup jeung dulu hidup nu jauh. Lantaran jamun dilila-lila mah bisi bareungun obor manten. Nu akhirna moal nyaho ka dulur sorangan. Tah kulantaran kitu. Ieu perkara teu perlu pisan diomongkeun ka hidap. Naon sababna? Sabab sebenarnya mah hidup teu boga keneh dulur. Ngan memang ari indung jeung bapa mah geus taya dikeuna. Tapi lain haratina hirup menggelih naik teh daya kene aki yang aya kene dulur hidup. Nu ayeuna geus diomongkeun ka hidup. Cek Aki Sidik ngomong nareg eureun heula di salangkung dum cinteh. Ari nyirat mini pok ngomong semu kaget. Lantaran kakara harita akina ngomong gitu. Nah bening bat kitu aki. Nomor dina namanya nyarios ayeuna. Mana temenan sonona jeung dulur. Abi teh geus kacida ngarap-ngarapna yang tepung jeung nu jadi dulur teh. Ari ayeuna aki sasauran kitu. Atuh meni asa ngobok mangi gorowong aki mangga tuh. Geura saurkeun aki. Nah dulu abi teh lanceuk atawa kumaha? Cek nyerat mini bari jeung melong ka Aki Sidik. Lah dia itu memang aya dulur hidup teh. Tapi lain aji, lain lancok.
Nah bet gitu Aki. Nong kasebatnya pamilain adi sana serain lancek. Asa tengah tos adi maki. Lado, sing sabar. Ya. Adi tecan angus ngomong lagi. Memang matak bingung lamun disebutkan adik lain lancek lain. Tapi dah memang gitu atuh. Dulur hidup teh dulur kembar balas sarua pada awewe. Umur sarua, pangawakan sarua, kerutan banget sarua ngadi nangaran, rada beda cautik. Saha ngaranna Aki? Serang di mana tuh ayeuna teh? Kehola tuh sok ragokan bae na matikin atuh sing sabar. Dulur hidup teh ngaranna Nyirat Mana. Nyirat mana? Nyirat Mana. Ayana bareto mah di lembur kala panunggal. Dikukut ku hiji jago nu kacelah Sutara. Malah mah boga paguron silat segarupa. Nganti saprak Aki ngarorok hidup, Aki ge can kungsi tepung jenget Nyirat Mana teh. Tak itu keayaan dulur hidup teh Nyai. Ku Nyai perlu dikanyahokeun. Cek Aki Sidik beri jeung regot anjeunna ngimuli bangun iman. Sanggeus kitu socana melong ka Nyirat Mini. Anu harita keur ngahuleung jiga nu mikiran omongan Akina. Tadi lepok Nyirat Mini harita teh. Hatur nuhun Aki. Abi teh ngaros regreg ayeuna mah. Temuan nu geulis teuing berenang. Utamina pisan mau pami Aki parantos teu aya kada teuing abi teh ngalangsana. Da pugu parantos yatim piatu. Mada ku Aki dibejakeun ayeuna ge biki hidup katalangsara. Lantaran teboga batur bikeun pakukumaha. Mangkanin Aki ge geus nu geulis ye teh. Saja baki hidup mah eueuh deui baraya. Jadi lamun hidup teh nyaho ka dulur teh di mana Aki geus maot. Meureun hidup teh bakal cuangkieungan sorangan. Tapi Aki ayeuna mah da geus puguh. Hidup dengan tinggal nepungan we ka kala panunggal. Ari sabab lamun urang teu ka ditu Nyirat Mana mah moal ka dieu da teu nyahoeun. Malah Sutara oge teu nyahoeun ka ieu tempat teh. Kumaha ari hidup aya niat tek nepungan nu jadi dulur? Atuh kan tenan we Ki. Malihan mah dinten oge abdi di mios. Da parantos teu sabar hoyong tepung jeung nu jadi dulur. Mun asa geus dina panon. Kitu sangem pariposna teh ama Aki. Ya ulah ayeuna mah nanaon teh budak geus sok kajot borosot kitu. Ulah rurusuhan pamali sing sase we sing sase. Sing kaliti jeung sing ati-ati ulah gada sarupa teu daya keneh poe. Isukan deui we init-initan mah ngarasa ramet jeung tolo bahalangan. Cek Aki Sidik bari jeung teu ka Nyirat Mini. Atuh ari diketukeun ku Akina mah Nyirat Mini rada ngahulang deui. Barang dipikir-pikir teteh lah kurang hade. Akhirna pok atuh harita. Nyirat Mini ngomong deui bari jeung neuteub ka Akina. Laras pisan Aki. Hapunten me atuh abdi teh. Nanging supamina abdi kalembur kala panunggal. Kedah ka mana jalan Ki? Da ani mah teu acan terang ka pilemburan teh. Margi ku Aki tara dicacana ka kota. Unga dinten dengan ngagulung-gulung pagugulung-gulung sareng suluh we. Abdi ge hoyong ka kota ngaraseueur pangalaman Aki. Cek Nyirat Mini bangun ogo. Da memang bener atuh. Nyirat Mini mah sapopoena teh kitu we dipeleuweungan bae. Lantaran naon lantaran sasat dikukut ku tukang tatapa. Nu salina cicing dinusuni.
Hirupna misahkeun maneh ti balarea. Kahirupan sapopoe samahimahina ku kaayaan alam bae. Tada ieu usaha ka kota jiga kalobaanana manusia. Aki sidik mah salidana ngulik pangarti mikiran pangabisa. Sarta deliman rupa-rupaning ilmu. Pikeun pibekeleun maut. Atuh nyerat mini sahanteuna wae kasarapan da puguh sapopoena kitu. Malah dina widang bela diri oge teu bisa dianggap remeh. Lantaran geus dianggap biasa pikeun ngajaga diri tina serangan sato-satuluhun anu garala. Nyerat mini mah geus biasa ngulinkeun bedog. Wala na hati cok. Sanajan hidup cara luntak kadayo ge. Di na hidup aku mahidap pakanyaho kadayo. Sada bakaloba pangalaman. Lumacak di mimiti po isuk magwakit. Kilupaston. Ari sabab kahiji hidup deges kaitong dewasa pikeun ngajaga kaselamatan diri jeung geus mampu. Anu kaduana memang perlu dengan pengalaman. Sangkan nyaho kana hirup umbuhna manusia anu ilahar. Jadi dia mah beda jeung batu. Lantaran boga cacanga. Atuh katiluna hidup teh kudu tepung jeung nu jadi dulur. Ari nu kudu dijugjug jangan lemur kala panunggal. Didinya tanyakeun nu ngaran Sutara kitu. Sarta lamun geus kapanggih prak terangkeun naon-naon nu dimaksud ku hijab. Da moal disaha-saha ku Sutara ge. Lantaran ari kana riwayatna mah geus nyahoan. Teu nyahoan teh ka dieu ka tempat urang. Ari jalanna ayahna cuk. Kudu mah pae jalan nu kawetan. Tah, sakitu yak di mah. Cek aki sidik ngomongna tuning darya pisan. Atuh nyerat mini meni unggut-unggutan terilapok harita. Unjuk semana aki. Hatur nuhun kana piwajangna. Mudah-mudahan abdi tiasa lancar dina milarian dulur abdi. Abdi nyuhunkeun jan pidoa ti sira aki. Najan kowe didoakeun ku aki ge. Najan teu dipenta ge pasti atuh. Sabab ari mungguh nu jadi kolot mas utung bodonong dipenta. Tong boroning dipenta jala teu dipenta ge cangtu bakal ngadoakeun. Ngan aki terek amanat yo. Di mana-mana hidup geus luntak di dieu. Oma sing bisa mawa awak, sing apik ngajaga diri. Nu pangberatnya mah ngajaga letah. Kade ulah gagabah ngomong, bisi macak mamala kana awak. Sabab omongan mah leuwih seukeut batan gobang. Kade tah. Nu macak pikeun ngajaga kaselamatan teh anu pangutamana pisan mah ngajaga letah heula. Nu kaduana sing alus pate kadan. Sabab kajeun sakumaha bunina hiji tekad boh hadena boh gorengna akhirna mah sok kabaca oge ku batur. Lantaran naon? Lantaran sok nyahoan tina ucap jeung lampahna. Atuh nu katiluna oma cing apik dina lumampah ulah gagabah jeung ulah sologoto. Ulah rasa maneh wani. Sabab naon cuk? Sabab kawane teh aya kalana macak kilaka lamun teu dibarengan ku naon? Hati-hati. Oh hati-hati. Ari sabab kehidupan manusia teh rupa-rupa. Unggal tempat sok aya weh kaanehanana. Sok loba adat kebiasaan anu beda jeung kebiasaan urang. Dah, palabah dia urang teh kudu asa kini mangan.
kudu bisa pindah cai pindah campian, kudu bisa lolonokan sangkan naon sangkan saluyu jeung adat urang dinya. Sabab kieu cuk geulis, lamun urang beda adat jeung tingkah laku biasana sok nimbulkeun bibit beruit patengkadan. Nu akhirna mata ngajadikeun papasiaan cih kaharti ku hidup atawa henteu. Kahartos Aki, ku abdi katampi pisan mangga bade diperhatoskeun sarta bade disimpan dina ati sanubari ditunggu tina kolbu sarta bade didamel obor kanggo abdi sagus abdi teu nyasab dina enggoning lumampa di alam dunya. Mangga lajengkeun deui Aki. Cuk, cuk. Aki mau agaplah matahan teh hidup teh sok panjungan deui. Aki arek mereh deui pibakeuleun lunta. Sabab ku Aki mah moal dibakalan duit atawa barang da puguh teu boga. Jadi kapaksa arek makalan teh ku papatah. Hatur nuhun Ki, mangga lajengkeun. Ieu cuk saterusna. Aki teh rek nanya heula ka hideuk teh. Ari hidup geus ngadenge sasak sirata mustaqim atawa acan. Ari nguping parantos Aki. Tahu syukur atuh aya geus ngadenge mah. Cik, nu kumaha eta sasak sirata mustaqim teh? Jeung naon tanda-tandana Ki sok omongkeun ka Aki. Mangga Ki, anu kakuping ku abdi mah kieu, eta sasak siratal mustaqim teh langkung alit batan buuk, langkung seukeut batan gobang, sarta dihandapeun eta sasak ngabebela seuneu neraka anu teu pareum-pareum. Saha mah anu teu bisa meuntas kana eta jamatan siratal mustaqim tangtos digebrus kana seuneu neraka. Kitu pamit telepatna Aki. Syukur geus nyaho mah. Tapi Aki can ngerasa sugema karena jawaban hidup namun hidup can ngajawab pananya ti Aki. Cah, ari eta sasak teh di mana cik ayahnya? Nah di dunia atawa di akhirat? Ulah asal Sangem katerangan anu katampi ku abdi mah di akhirat Aki. Nah ngan di akhirat wungkul atawa lain? Mun Salah atuh. Eta sasak salian di akhirat aya deui nyatana dina diri urang pribadi. Sasak siratal mustaqim anu digambarkeun ku babasaan tadi teh nyaeta leuwih leutik batan buuk sarta leuwih seukeut batan gobang. Mangrupa siloka nu kudu dipikiran kalayan taliti. Lamun hiji barang geus digambarkeun kitu meureun hartina teh kacida pisan lemesna. Lantaran leutikna ge alah batan buuk di belah 7 kitu ceuk paribasana teh mah. leres Aki, Sarta leuwih seukeut ti batan gobang. leres Aki. Tah, eta teh ngagambarkeun hiji dorongan ti setan ijadi laknatullah nu kacida lemesna tur lantip sarta rikip. Lantaran setan oge ngancik dina diri urang-urang keneh. Nu matak sakapeung mah tada karasa jeung tada sadar. Kadang-kadang kala atuh lamun dielingan ku batur oge sok mancangah. Da teu rumasa salah teh aya. Nu disebut leuwih leutik batan buuk sarta leuwih seukeut batan gobang teh. Nyatana mah pangaruh setan ijadi laknatullah nu ngagoda ka urang sangkan ingkar tina papagon agama jeung bebenaran. Ari anu disebut seuneu neraka anu ngabebeda ngagedur teu pareum-pareum eta teh pihartieuna nama cu hawa nafsu. Anu salilana ngabebela ngaduruk dada manusia anu hirup.
Nu akhirna patang ngagebruskeun manusia kana jalan kahinaan jeung kamaksiatan. Tah itu nu sebenarnya jadi anu disebut sasak sirata mustaqim di dieu teh lain bae bakap kapanggi di akhirat. Tapi dina diri urang ge geus aya teteh. Malahan masalah nang anceng dina jalan kehidupan. Lamun manusia bisa ngalawan jeung merangan pangaruh setan ida dilaknatullah anu lantip jeung kacidalemesna, eta haratina geus bisa muntasan sasa. Sarta moal digebrus kana jurang anu diduruk ku hawa nafsu. Lamun geus kitu insyaallah cu moal pinanggih jeung kacelakaan naon sababna sabab bakal bisa muntas kana eta sasa. Tak kitu ai ceuk pamikir aki mah. Tapi nya duka teh teuing ai ceuk batur mah. Sabab biasana lamun mesek hiji perkara eusina teh sok aya wae bedana. Beda deui jeung mesek cangkang bubuahan eusina teh sok sarua. Tapi hari mesek siloka mah sok beda-beda teh. Tak gitu. Nu kudu diperhatikeun ku hidup teh cu. Janten kitu eta teh Aki. Nya kitu kumaha hareup kawan teu. Kacan Aki. Jadi Janten mami kitu mah anu disebut sirata mustaqim teh ngan ukur siloka penginten ari buktos nama teu aya. Ih, lain kitu atuh anakin. Cek aki ge dina perkara mesek siloka masuk beda-beda pamanggih. Ari perkara aya atawa eueuhna etap sasak mah wallahu a'lam bimuradi. Ngan urang kudu boga keyakinan yen lamun bisa merangan jeung ngadalikeun hawa nafsu nu datangna ti setan ida di lanatullah nu salelana ditiupkeun ku setan, urang tang tuba kabisa selamat moal gubrus kana sieun neraka. Ayeuna mah cu hidup ulah waka mikiran nu jauh teuing, pikiran we heula kahirupan anu nyata sapopoe. Sanggeus eta kaharti jeung kanyahoan inti sarina kakara pikiran nu leuwih jero. Ngan pikeun kayakinan anu aya patula patalina jeung alam akhirat apan geus aya kateranganana. Yen urang teh naon coba? ada percanten kana poe akhir. Caging eta apan cek daerah oge kieu teh. Antum minabillahi wa yaumil akhir. Anu pihartieun nya maneh kudu percaya ka Allah jeung kana poe akhir. Tah, lamun geus kitu, urang teh kudu yakin jeung percaya kana naon-naon nu bakal kapanggih dina poe akhir atawa di akhirat. Teh urang kudu percaya 100%. Sabab naon? Sabab kaasup kana rukun iman. Ai pikeun pibakalan di akhirat nya kudu sing apik di lumampah di alam dunya na. Sangkan bisa engke muntasan sasak siratal mustaqim kalawan teu digebrus kana seuneun neraka. Tak kitu maksud aki teh. Lantaran pikeun muntasan sasak nu aya di akhirat kitu. Pibakalanana kudu sasadiaan ti ayeuna keneh mun pengurang hirup keneh. Cik, kumaha kaharti ayeuna? Oh, kahartos aki pamikir tu mah. Hatur nuhun kana piwejang. Mudah-mudahan abdi tiasa ngabantun serta tiasa ngelaksanakeun piwejang ti aki. Syukur tadi malah. Mudah-mudahan aya mangpaatna pikeun hidup. Jadi pangutamana mah kudu dijaga maya kahiji leta, kadua tekad, katilu lampah, kaopat hawa nafsu. Eta anu opat perkara teh kudu sinamatuh dina jalan anu pantes.
Oma hidup mah ulah nepikeun ka ditumpakan ku hawa nafsu. Tapi hawa nafsu anu kudu ditumpakan ku urang. Hartina kudu aya dina kakawasaan urang. Dari kangaranan hawa nafsu mah cuk moal leungit tina diri moal. Salilana teh bakal aya weh. Lamun bisa ngadalikeun anak tangtu bakal mawa mangpaat. Tah sakitu we amanya ti aki kadecu. Sing ingat da eta parabot jeung jimat anu mati mah pikeun ngajaga kasalamatan teh lantaran ari ilmu silat jeung penca anu geus kapimilik ku hidup mah teu bisa dipake jaminan. Kadang-kadang atuh kalasok mawa cilaka lamun urang teu bisa mawana geus sakitu heulana jong. Gerasa syariaan keur bawaeun isuk, mada isukan teu ngainggit. Cek Aki Sidik bari ngagilirikeun silana. Jika nama karasa sing sireumeun lantaran katempok rada muringis, ari nyirat mini pok harita. Hatur nuhun Aki. Insyaallah naon rupi piwejang tisera Aki teh bade diperhatoskeun pisan. Parmios atuh abdi bade kacaya laki. Nyai sing kana pikitu. Ngan kali poho cuk. Panjaseuhkeun heula samping sarung akinya. Mangaki. Jawabna nyirat mini bari ngaleos ka dapur. Geus kitu mah jep we di imah Aki Sidik teu aya anu ngomong deui. Nu kadenge ngan sorat cai anu nyurug kana jurang. Di kajauhan sok kadenge sora manuk mendirecet sarta paselang jeung sora surili anu keur silih udang jeung baturna. Kasugri para wargi. Panjangna alam berang sore jeung peuting teu kacatur dina ieu carita. Aina urang kocapkeun dina mangsa alam isukna isuk-isuk di tempat anu sarua. Ngebun-ngebun keneh oge nyiratne teges ninggalkeun imahna. Kalayan diajabkeun ku pangdoa ti Aki Sidik. Dina lumampahna nyirat mini make papakean jawara. Kaluhurna baju kampret kahandapna make calana pangsi dari sirah dibengker ku Lamak Hideung. Ari dedegan taya bedana jeung dedegan almarhumah nyatana nyerat mana. Lamun anu teu apalin kana lakona matang tu disangka nyerat mana eta teh. Malah dina leumpangna oge eueuh bedana. Kebat lumampahna nyerat mini. Manehna turun ti pagunungan salungkar-salingkar mapai-mapai pisik pipir gawir. Sakapeung sok mentas wahangan atawa ngaraas. Ahina beras ka jalan satapak paranti ngaliwatna anu ngaralasuh jeung ngalahoe. Gancangna mangsa dina ieu carita. Rek upload dongeng Kocap ning 2 poe geus kaliwat we. Nyirat mini atuh geus tepi ka lembur kalapanggal. Asal upload uy. Sanggeusna tatanya kaunggal jalma anu pasaranog papanggih di jalan. Malah harita teh nyirat mini geus aya di pakarangan imah Mama Sutara. Gancang harita keneh oge atuh. Ngeprokan kana panto nu harita dijaga Gus Radia. Assalamualaikum. Cek nyirat manah uluk salam ade ti jero pok anu ngajawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha nu di luar? Jawab si Radia bari jeung curing hak lantaran kakar harita aya di sora awewe kadinya. Disaprak nyirat manah tilar dunya. Ari nyirat mini pok deui harita. Sim kuring anu jungalana pada tumaros ka salira. Sadarek teh istri atanapi pamagat. Cek si Radia ti jero pakarangan tengah. Tapi panto mah encan dibuka. Atuh nyirat mini rada kageteun. Lantaran arek nyemah teu beut hararese, tapi untung kaburu sadar kana papatah ti Aki Sidik. Yen lamun di lemur batur mah wayahna daek teu daek kudu daek narima kana adat didinya. Dumasar kana haeta pok deui nyirat mini harita. Sim kuring teh istri enggak atuh pantona buka. Da sim kuring mah teu aya maksad awon. Jawabna nyirat mini bari jeung ngajanteng. Oh, mangga kayak antosan kelak. Cek si Radia beri jeung klotrak atuh kadenge ngalaan tulak. Brai panto dibukakeun satengahna. Lo Radia ngeloret ka nyirat manah.
carita orang tunah lalunya. Kunaon atuh si Radia make ngajenghok pedah panggih jeung eta awewe, insyaallah enjing dina mangsa tu acara nu sarua urang panungan dina bagian anu ka-22 na. Atur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.